Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Dan hidup masih kena semangat dinu diajar bahasa Sunda sareng ibu. Alhamdulillah satos tadi ulang mac Asmaul Husna oge ulang tadi tos lagu Indonesia Raya ayeuna ulang kawitan diajar tapi sateuacana ulang ngadoa heula KM topi anu kasep sok dipimpin heula doana. Saya ada maju pada ngadoa sasarangan kawitan. Bese aturan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kumaha da lamang? Alhamdulillah Bu. Ada jaga kondisi magi ayeuna nuju sasalat kieu sadunya kelas urang ge kedah tetep ngajaga protokol kesehatan. Ayeuna ibu teh dinu lawungan ayeuna bade medal ngeunaan gaya basa atana kecapan dina sejak tapi sateuacana mingguan kamari kan ibu medal ngeunaan sajak dinu wangenan sareng sajabana tah ulah sabaring absennya tadi ibu oke tos ninggal absen dina LMS sekolah alhamdulillah tos lebat ada pemilat setiap pelajaran kedah LMS nya absen semua kamari teh ngabahas ngeunaan wangenan sajak unsur sajak sarta jenis sajak Lina pada dalam selap Neng Risma mana ayah gelis ayah Bu mohon cik Risma mungguan kamari imut keneh teu sajak teh naon cik Emot Bu, sajak teh teh salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugeran atanapi puisi. Sanajan ditulisna dina wangun Ugeran, tetela sajak mah tepati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina sangan ada saperti dina pupu atawa sisindiran Bu. hebat laras pisan jagoan emot keneh ayeuna tiap Ibu abdi. oke ibu bade naros ya coba sebutkeun unsur-unsur dina sajak nu kamari mingguan kamari Kamari teh aya adegan lahir anu unsur fisik saja, teras aya adegan batin unsur isi sajaknya Bu. laras oke kitunya kadah emut heula kanu kamari sataacan bade diajar anu ayeuna teh hiji deui ya Kak Neng Lita mana Neng Lita aya Saya Bu hadir. teu naon wae nu aya dina adegan lahir teh Tipografi, diksi, imaji, gaya bahasa Purwakanti. laras entos laras bisa ayeuna anu unsur batina coba Neng Sri Jer, rasa, wirahmat, sarang amanat. ayeuna Kak Novi Aiwanda sajak teh nu didugikeun ku ibu naon wae cobi Saya dua unsur. mohon laras janten ayeuna pertemuan kedua di materi sajak ieu ulang tinggal heula ya ku ibu izin share screen ya kanggo tujuanna nu kahiji ulang kedah memaham kanu sajak anu kadua ngaidentifikasi diksi sareng idiom anu aya dinu teks sana kalayan detailnya terperinci anu katilu menganalisis isi yang terkandung dalam teks sajak dengan baik jadi aya idiom atanapi diksi anu bade ayeuna dipedakeun sareng isi sajakna dianalisis anu katilu anu kaopat nyaritakeun deui eusi nu aya dinu sajak kalayan pede nya percaya diri jadi tong isinahan ayeuna aya video mangga ku hideuk di dangukeun heula di tonton heula mudah-mudahan tiasa janten referensi ke analisisnya mangga Pada Sunda air prosidike
Kemudian bangun carong tangga raga nuksak laung sarana dada lanjut. Nah, tos maha resep ninggalna ngadamukeunana Resep Bu. Terus Bu. nah eta teh memacakeun teh Kayak pisang tuh. laka kelas sidepnya 12. Tah pasti dina sajak tadi seueur kekecapan ku hidup teh kudu pika hati. Oke urang bahasnya ayeuna lamun urang disajak minimal sae pisan anu tadi mah urang biasa ngagunakeun kecap-kecap siga anu dibacakeun tadi nya sajakna Kang Aipit ku Kang Jajang. Nah, karena dina nulis sajak, dina nulis sajak teh aya sagala hal ku urang kudu dititenan. Imaji teh kudu anu kudu dipilampah ku urang atawa imaji teh naon aya nu telang? Imaji teh anu kudu dipilampah dina ngamimitian ngarang sajak. Meunang inspirasi Bu. Saya Neng Sani lelas. Anu kadua aya simbol teh kecap atawa diksinya pikeun ngalambangkeun atawa ngantepkeun maksud saja. Anu katilu aya musikalitas teh naon cobi? Musikalitas teh diksi-diksi teh pilih jadi antara dua kalimat saja. Mohon lalas kitunya eta tah musikalitas teh anu salajengna ya suasana teh nyaeta emosi atau rasa nu diciptakeun ku pajakna nya pikeun ngantepkeun si dina sajak. Nu salajengna aya tema teh sakumaha ditetelakeun dina pedalan yen tema teh nyaeta naon tadi teh cobi di dia teh saneng lita naon cik tema Tema teh inti pikiran sanes Bu betul atau gagasan pokok panyajak. Alah, jantan kami bade nulis saja, ulang kada gaduh temana supados tiasa ngaguluyuannya engke bade kamana maksudna. Nu salajengna gaya basa teh lain bae umpala nu ngandung hati konotatif, tapi cara panyajakna ngolah basa anu dipikaresep ku panyajak teh eta gaya basa. Ayeuna nu pulang dipade dibahas nyaeta gaya basa nya tah gaya basa. Dina gaya basa teh aya kecap konotatif sareng denotatif. Ari hati konotatif teh nyaeta hati nu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksud tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Pami denotatif mah kecap nu ngandung hati sabenarna. Jadi lain hati injeman. Nah, tadi tos ngadangukeun sajak tanah Sunda aya sempalana ya. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Tanah lembok, tanah gumetah, angin nyeot nyuman talang. Di dia aya konotatif nanya. Cok. Setiadi tinggal di dia ya konotatifna teh angin nyeot nyuman talang. Kumagi konotatifna hati injeman ai hati sabenarna teh naon? Sintia kumaha? Angin nyeot nyuman tarang teh panginten kesejukan Bu katentreman di lembur sorangan. Oh lalas jantan hatina teh kesejukannya angin nyeot nyuman talang. Anginna ngahilian kana talang orang lain diciuman ku angin. Tapi semebak angin anu kena kanon lalai teh jantan orang sejuk. Tah si panyajak anu tadi teh bade nyebatkeun yen urang teh kalah kumage sejuk di tanah sorangannya di lembur sorangan gitu. Anu salajengna tadi kan tos ngotosnya konotatif denotatif. Ngatos tacan? Ngatos Bu. Tah ayeuna urang nyobaeun ngadambal saja ku bade munculkeun sabaraha gambar. Mangga
ditinggal ku hidup engke dititelna gambar eta teh ditinggal gambarna terus ditinggal engke pami ku ibu disebutkeun namina misalkan diolah kanu kekecapan anu ngandung konotatif dina sajak naon gitunya sok siapkeun ya hiji kalimahna atanapi kecapna tinu panon poe mohon laras gambar indung jeung anak Mumut ke Setiadi urang salat ya ku ibu dinu imaji Setiadi matahari teh pami dikanu sajakeun bade nyelat naon Ibu, ya. Terangnya di belah petan salawatna jangan hati. nah ayeuna cobi ti Tesani gambar eta gambar indung jeung anak eta teh pami numutkeun neng sangi naon coba anu cocok kanggo dina ditulis ku urang dina sajak Indung teh lautan hampura pikeun anak-anakna. tinu gambar wae pami urang nitelan kelas urang ngagunakeun imaji ngagunakeun naon tadi teh gaya basa tos tiasa janten sajak sabait tuh anu kahiji selangenge biji ti belah wetan salawasna nyangan hate indung lautan hampura pikeun anak-anakna jadi bisa nyambungnya antara salangenge jeung indung sabab indung teh anu nyaangan urangnya ti mimiti urang lahir dugi ka ayeuna nah eta masih contohnya ibu nu salajengna aya dina LKPD ku ibu tos di share dina Google Classroom di share oge linkna kantun ngajakeun LKPD na mangga tah LKPD mah kedah lengse ayeuna 10 menit dinu LKPD hidup ngadamel sajak numutkeun gambar terus biasa ditinggal lah dinu GCL nya nah salajengna saperantos hidup ngajakeun LKPD kanggo pancen minggu kapayuna aya evaluasi eta ku ibu tos bisa oge barcode-na mangga dikajakeun dikempalkeunna minggon payun janten minggon payun nalika lawungan katilu ngeunaan sajak tos lengse evaluasina sok satacanan bari taloskeun teu Cekap Bu, tos ngatos. tosnya sadayana enten di pasihan sajak mah rada sing halulengnya da hoyong nyajak mah pasti taliasa ieu teh mung kumaha bu ieu teh hese nuliskeun nama insyaallah kecil biasa ku dilatih sakitunya nu kapihatur ka ku ibu pami tos ngatos sadayana ke pami teu aya anu ditaloskeun engke ditaloskeun pami bade ngadamel sajak rada bingung mangga tiasa japri ka ibu ya WhatsApp biasa GCL tiasanya sakitu nu kapihatur ti ibu hapunten dinu lawuhna bilih kekecapan ibu anu teu kahartos maklumnya ibu teh rada cadel tapi da geulis jadi tenang we mangga atas sadayana komat teu kenging kaluar pami teu penting pami kaluar nganggo protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai. Sampai.